Oh, hayo lah. Dia mah kampungna. Sigane dia mah kurang mikir, kurang agan euy kalau pangajikana nya pangajikana. Komentar si Obos anjing. Gitu cek mana? Gelis fokus bongkar si Obosnya kali apa euy di Cibeunyi. Cibeunyi Jawa sakadina urang cek lah. Kan sok ngaliwat ka beja. Cek di Rubuk Parinya. Cek di Rubuk Pari. Sugan we anjing mewenya. Sok ulina duaan ini. Obos tuh pamajikan si Obos yang pamajikan si Aganu kan? Nya euy. Babarengan nih. Ini nggak usah banyak deh, oi. Ini tuh banyak goblok. Tenang, satu bal. Tadi ngomongkeun pamajikan si Obos ya. Kerge ke kami kawin saminggunya. Heeh. Tek dibareunangkeun ka desa bedal. Udah dan tuh sih ya ngomongnya fitnah wae si kebukan goblok urang babajak si Obosnya pedah urang eta keunrana lain ge apa ngomongkeun kapangkeun ku barak si Obos anjing barak si Agan lamun kapangkeun arurang goblok ditingangan cenah loy nya kapangi ayeuna mah euy sugan barak dengekeun ya tutup mulut ya tutup mulut wae oh tinggal ka anjing tapi bambu dia tinggal ke bubul anjing nagonje pi dong mabul aduh aing mah anjing ada ingekeun tapi lagi kobang di kobong anjing tadi kata ninggalkeun aing kumaha aing pae udah hampurang tidak orang sieun tadi ai mana untung saya anu mantuang produk si LT euy lamun barudak si Gobang ngomongkeun si Obos mah mun kana tong didengekeun aing ge luas bieu aing untung arurang ge teu pae aing kana sia anjing mabul panan ka dieu aing anjing di ditu ditingangan heula tinggal juga anjing suku tuh anjing balok kieu ai maneh dan aing mah hayang balas dendam heula geus balas dendam sajen tuh kumaha ngan anjing aing mah haneureunna teh eta tah ku anak buah anu make nu sok udud mah anjing goblok sayang na we aing sahani anu make jaket racing teh anu sok odo teh saha eta teh oheng si oheng tah budak eta siga numpuk pelontongan aing ku aing kan tadi aing teh ditingan tah ku aing ditingan sakali tah jeung anu make sweater hideung tah anjing anjung ku kalengan mendak aing kabul balik cuy kabul tong cuy ketuh curi ya lah anu penting mah padeupna sajen ngomongna tadi utang hilap like comment dan subscribe di channel Kampung Gelembur Kuring.